Bismillahirrahmanirrahim. Wa muradul musannifi sareng ari anu dikarepkeun ku kiai musannif bihadhil hikmati ku ieu hikmah eta tansitus saliki nyemangatkeun jalma anu suluk waroful himmatihi sareng ngaleungitkeun cita-citana itu si salik anil i'timadi tina nyarande tatagenan ala syai'in kana hiji perkara siwa maulahu salianti pangeran salik nu dikarepkeun ku musannif dina ieu hikmah anu kahiji nyaeta masihan semangat ka jalmi nu keur leumpang hatena menuju Allah sarta supaya kosong hatena tina nyarande kasalian Allah la tajhida lain napakeun fil a'mali dina pirang-pirang amal lain nyepelekeun amal kade li annaha karna sanyana itu amal eta sababun adiun sabab anu biasa fil wusuli dina tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Jadi kamari ngabahas masalah nyarane kana amal lain ngahinakeun amal kade aturi kitu malah da ulah nyarane kana amal keun bae teu amal oge sanes kitu maksudna supaya jalma nu keur leumpang hatena menuju Allah semangat ngurus hate sajaba ngurus amal. Jadi ulah ngalap cukup ku amal dohir hungkul. Lamun urang geus daek salat hate urus dina salat. Pan biasana mah aya nu teu ngurus hate dina salat. Keur malik yaumidin inget keneh kana salat. Musyiratal ladzina an'amta alaihim hate eueuh keur ulin ka pasar. Atawa ngalongok cai tukang tani ka sawah osok gitu. Nah, apalagi malah lain osok. Tah, jadi lain nyepelekeun amal tapi supaya lebih semangat ibadah ulah ngurus amal dohir rungkul, amal batin kudu lebih penting. Malah aya keterangan amal dohir sagede gunung, amal batin sagede sireum. Ganyaranana gede kene amal batin sagede sirup. Oh. Jadi ngitung gede amal teh malah mah batu mah kumaha amal batin. Aya paripaos di ahli tarekat. Banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Tapi banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Nulungan ucing ka surga na ari ngawuruk di hareupeun 2000 santri terus jadi sabab ka surga. Nah, naon eta lain ngahinakeun amal. Ari kitu mah tuh we geus pinter ngaji teu kudu ngawuruk nulungan ucing. Lain kitu maknana ka. Gitu. Tapi naon saking pentingna amal batin komo lamun ngawuruk bari ikhlas. Cacakan amal leutik bari ikhlas hebat faedahna luar biasa. Bener kan? Jadi amal hebat sote gara-gara bener niat. Bener niat teh ikhlas maksudna. Cek ahli ma'rifat mah bener niat teh ikhlas. Dina hadis riwayat Imam Muslim nu katampi ti Abi Hurairah. Salat 5 waktu. Ti Jumat nepi ka Jumat mupus dosana antarana. Jadi ti Jumat nepi ka Jumat ku salat 5 waktu dosa leungit kabeh.
di Ramadan ka Ramadan. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leungit dosa salat di antara Ramadan nepi ka Ramadan, leungit dosa kabeh. Tuh eta teh anu salatna ikhlas, lain pae salat. Jadi kade ulah ngahinakeun amal. Tapi bari amal urang mentingkeun amal batinnya eta naon terutama niat makrifat ka Allah. Mata ke dipayun di ditu aya keterangan ti Ibnu Athaillah amal sanajan leutik boro-boro gede lamun bari makrifat eta amal badag sabenerna. Jadi gede jeung leutikna amal urang tergantung kana makrifat urang. Makrifat am atau makrifat khas urang dina amal. Makrifat dina maqam muhadarah, makrifat dina maqam mukasyafah, makrifat dina maqam muayyana atau makrifat dina maqam musyahadah. Moal akur Kang, salat lohor urang babarengan. Batur salat lohor, urang salat lohor. Moal akur ganjaranana kumaha maqam. Kumaha makrifatna. Turi kitu mah ceuk akang. Bener kudu bari makrifat. Nya, makrifat teh nyaho ilmu. Nu disebut ilmu ibadah teh nu kahiji mah nyaho ka Allah. Sanajan nyaho praktekna ibadah haji, nyaho praktekna salat asar, tapi lamun teu nyaho Allah termasuk ibadah teu make ilmu keneh. Sebab teu nyaho ka Allah, jadi salah pengabdianana lain ka Allah. Jadi kahijina ibadah make ilmu teh kudu nyaho ka Allah. Nu matak iblis apaleun. Ceuk iblis ulah diganggu salatna, hatena we nu diganggu mah. Keun wae salat mah ulah geus cikih ti jam 11 datang ka masjid sinukul di masjid. Pas Allahu Akbar ke ku aing diganggu sina ka sawah ulin ka mana-mana. Naon sababna ari hatena teu bener mah ibadahna ge. Cing ingat syariat bila hakikat atilah. Amal dohir teu make amal batin kosong faedahna. Hitung-hitung tatangkalan teu berbuah. Boga tangkal jeruk 5.000 tangkal tapi teu buahan. Boga duit kira-kira mah. Moal. Mending 2 tangkal tapi buahan leubeut. Ieu mah 5.000 tangkal teu buahan, hartina teu berfaedah. Tah kitu kan. Rek hakikat teh hungkul ngurus batin hungkul salat moal salah keneh. Salah kan nya atuh kitu mah rek ngurus hate we lah salat mah kumaha we rek ngaler ngidul rek bener teu ulah Kang sabab hakikat bila syariat batilah. Jadi unu bener mereka milih hiji masalah kan. Jadi syariat kudu bareng jeung hakikat, hakikat kudu bareng jeung syariat. Amal dohir bareng jeung amal batin bareng jeung amal dohir. Lamun ek milih hiji-hiji eta nu dua seperti mata uang. Duit 100.000 rek meuli beas sakilo, rek meuli beas 50.000-eun, rek meuli buah 50.000-eun. Tapi ku akang duitna dipisahkeun digunting sepotong-sepotong jadi mah amal payu kan. Kudu sebelah-sebelah, kudu duanana bah. Tah seperti kitu. Trek balik ke Allah maka syariat tungkul. Moal mah bisa nepi ka Allah moal. Sing duk-duk ge amal ibadah dohir teu ngurus hate mah. Moal husul ka Allah. Batin hungkul, aing moal salat asal hate we eling ka Allah. Kurang bener mikir eta mentak teh salat ge teu eling geus ceuk. Pan aya keur ngaji nerangkeun ilmu hakikat. Meureun pahamna sabelah eta teh ngacung ajengan. Lamun kitu mah cenah kajenting teu salat cenah kajenting nguyup kopi batur salat abdi teu salat penting eling kade salah jang matak teu salat ge teu eling ngaku eling teu salat coba kan. Keder teh pemahaman matak kudu anggeus ngajina ya kadenya ulah sepotong-sepotong mun teu anggeus bahaya ya ngaji. Bahaya ngaji sepotong-sepotong mah kan. Ngaji bab hakikat tungkul bab syariat teh diterangkeun. Jadi we agama buhun. Kade hati-hati sok aya anu salat cukup ku ngajamnya. Kasim kuring aya cenah ajengan salat cukup ku niat bener eta mah.
ngajam ari teu migawe salat mah. Ari niat mah prak migawe bari neja bener itu. Cukup ku ngajam. Asal ingat teh kana salat geus we hungkul. Ade. Ajaran Rasul mah bareng syariat jeung hakikat. Matak man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafassaqo. Wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tazandaqo. Make fikih teu make teu ngurus hate. Pasek ini. Ahli ibadah. Tafasak teh naon? Ngeser-ngeser nuju pasek. Engke ge lila lagi pangsiun salatnya. Jalan salat tarang ngurus hate, tarang ngurus amal batin, lila-lila eureun. Sok aya linu syarat eureun. Tahajud 5 tahun, eureun geus 10 tahun. Eureun tahajud. Salat lohor lila lagi eureun. Mentak cik non muslim ya, apaleun perjuangan ngaruksak Islam. Ulah dicaram salat ngamuk umat Islam cara salat bener. Tapi diruksak mah akidahna eureun sorangan salatna. Di mana geus musyrik, di mana geus munafik katem. Eureun sorangan salatna. Sedekah eureun. Sok sedekah kunaon si eureun ayeuna. Tapasakan. Sabab teu ngurus hate, kudu ngurus hate. Eureun di dalam masuk. Dieureunkeun salat mengamuk. Bener ya. Ngaruksak pendidikan. Panarek ngaruksak Islam teh itu ku ngaruksak nu tilu anu aya di umat Islam, anu jadi kekuatan umat Islam. Naon? Hadmul usrah. Eta hancurkan kekeluargaan. Naon maksudna? Indung bapa geus teu berfungsi pikeun anak sebagai indung jeung bapa. Di akhir zaman mah indung bapa kudu nutur-nutur anak. Di akhir zaman malah indung bapa dijieun babu. Nutur-nutur anak. Kumaha hayang anak nuturkeun we. Itu. Padahal ari urusan bener cik Allah mah ulah ngitung hayang jeung embuk. Pana ya pepatah ulama, tong leumpangna hayang tong cicing dina embung, hirup mah lamun hayang maju jeung hayang salamet. Kena hayang maju cik Allah ulah. Cilaka. Kena embung cicing padahal cik Allah kudu. Cilaka, malah selamat. Hadmu ta'alum, ruksak pendidikan. Cara ngaruksak pendidikan lain pesantren, anu maledog pesantren mah jalma tara salat ge mikir heula aing ngaku Islam. Kena jangan aing heula anu kaharep. Gitu. Moal bantuan yang pesantren mah. Nu diruksak naon kurikulum pesantrenna. Nu diruksak. Gitu. Namun kurikulum pesantren geus tidak memenuhi kebutuhan manusia menjadi insan kamil. Wah, geus tidak berfungsi. Ngaji-ngaji di masjid nu sholawat, nu maca Quran, nu salat, kabeh teh nyaho Allah. Eta teh leuweung geledegan masjid teh. Sing rame oge. Ari cek ahli dohir, wah makmur masjid nu salat na teu eureun ti lohor nepi ka asar ganti-ganti nu sholawat, nu maca Quran, ngan teu areling kabeh ka Allah. Nu sarolat teu areling ka Allah. Nu maca Quran teu areling ka Allah. Nu sholawatna teu eling ka Allah. Kharabun an zikrillah. Masjid eta tarikolot leuweung geledegan. Naon atuh disada tongeret. Nya di leuweung tongeret pan. Tapi ulah nyebut tongeret ka dia makan teu eling. Cek tadi ge lain ngahinakeun amal ngan kudu bari ngurus salah awas. La tajida fil amal lain. Lain ngahinakeun amal. Cek ajengan mun kitu malah aing teu eling mending eureun salatna ulah kan. Ulah. Salat ngan kudu bari ngurus hate. Amal ibadah bari ngurus hate. Lain nyarekan nu sok salat ya teh, nu sok salat supaya jadi tambah. Panu sare dihudangkeun, nu geus hudang sina berkarya, nu geus berkarya supaya ikhlas dina amalna. Sabab lamun teu ikhlas moal manfaat ke dunia. Lamun jalma kabeh nu usaha, nu salat, nu ibadah, amal soleh loba di dunia dipigawe, tapi geus teu ari ikhlas satena kiamah dunia mah kan. Meuli pajekeun rek kuat.
jalan hotmik, bangunan bertingkat, Al-Ittihad baheula mah ku awi. Oh ieu mah sabaraha tingkat. Hebat tuh, hebat jika wungkul. Lamun dicari cingan ku nu teu areling mah kharabun an dzikrillah, leuweung geledegan ya teh. Rarasaan ngadaun ngora. Wah hebatnya dunia teh asa beuki ngora deui teh. Salah. Ruhna dunia mah makrifat ka Allah. Lamun dunia geus dicari cingan ku jalma-jalma nu teu nyaho Allah, kiamah duniana Kang. Geus eueuh ruhan. Maka lamun ek dikiamahkeun ieu dunia ku Allah taala disabutan makrifat tina hatena salat, komo tinu henteu mah. Cabutan we salat geus teu guna, teu jadi kekuatan dunia teu. Namun sabna teu nyaho Allah, salah niat salatna, ibadahna salah niat. Sabab teu nyaho Allah. Da mah hitung-hitung dunia ngadaun ngora teh dohirna unggul. Aki-aki uuk huis di semir sina jadi hidung. Padahal mah ngemekan ge sing ngap-ngapan. Ribu. Tapi ku budakna digolep make jas di sapatuan. Aki-aki dikolep di jas di sapatuan padahal keur sakaratil maut. Tah hitung gitu. Jalan alus gedung bertingkat jelemana geus eueuh nu makrifat ka Allah, boro-boro teu salat, nu salat geus teu nyarahoan Allah, kiamah dunia anggerkeun. Sabab ruhna dunia ma'rifatullah kan. Matak ahli-ahli hakikat mah langsung sasauran intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi. Gumelarna kerusakan di dunia ieu timbul bencana susah tina perhitungan, disangka rek hujan kalah ka halodo, dibejakeun rek halodo kalah ka hujan. Gunung ke 100 kali deui bitu kalah 300 kali. Pas teu dihitung-hitung eureun bitu. Geus kiamah dunia geus kitu. Gumelarna karuksakan di bumi ieu gara-gara si penduduk bumi geus teu nyaraho Allah. Ruksaka mau jadi kekuatan dunia ulah asa ngadaun ngora. Baheula ge zaman Rasul geus nini-nini aya mah meureun geus lok bangkong. Ari urang rarasaan asa rek ngora deui dunia teh wah katipu engke urang. Ya. Tak cek Rasul manusia sok selalu merasa muda. Cek Rasul ya, lamun boga dua penyakit dina hate. Hiji penyakit hubud dunia, kadua penyakit tulul amal. Sok asa ngora wae teh mah. Bener. Asa ngora teh kumaha jauh panglamunanana batuk geus 100 kali. Gitu umur geus 105. Dahar geus teu patingeuna. Tuh sagala ku diasongkeun ku incu ngajam rek nyeun pila di puncak 5 deui. Bari duitna can boga. Tulul amal itu merasa muda ngaran. Atuh rek ngajam ge anu kira-kira deukeut we. Tuh anu kira-kira kajangkau ku umur urang. Tak di dia rek nyeun pesantren lansia sarupa haji uing pangheulana daftar. Bener Kang? Ulah di kapanti asuhankeun mending ke pesantrenkeun boga kolot dibiayaan ku urang. Mana bapak ke rumah santren. Tuh pan mulia. Di mana bapak di panti asuhan di PHP-keun ku pas wae jeung incu di. Ripuh. Bener kan? Hina urang. Tapi boga bapak mas antren. Maut bejana. Haji anu di mana? Di pasantren keur ngaji mautna ge. Syahid hukumna ge. Hebat pan? Hebat. Benernya dipikir-pikir daripada di imam pas jeung incu mending sina mas santren dibiayaan ku urang teu kudu mikir. Bener. Cek Pak Dokter Wasisto sehat gak sehat saya kontrol 1 minggu sehari. Sekali gitu. Dari berobat mah lain panjangan umur kan. Bener. Teu bisa nyageurkeun obat mah di. Dalam obat bisa nyageurkeun mah malah dokter gering. Bener. Nah gitu sing emut kan. Berusaha orang mah bener supaya sehat jongjon ibadah. Itu kahoyong mapan orang di dunia teh pan. Naon? Perasaan tenang, pikiran jernih, salira sehat, bener. Nu matak
kanikmatan dunia teh dina nalika kumpul anu 5 Kang. Eta kamegahan dunia. Kahiji awak cager. Bener Kang. Loba duit ti cager ngeunah moal Kang. Kahiji salira damang. Tah eta Kang. Kadua otak pinter. Eta kanikmatan. Eta kemegahan dunia Pak. Mau jadi megah dunia lamun orang awak cager tapi bodoh boga otak bener. Jangan bodoh mah sing loba duit teh ge moal pati dihargaan Kang. Eta menghitung 10 jeung 5 ge 30. 10 dibantun 5 ge 2. Moal mah dihargaan bodoh. Awak cager, otak pinter, harta seueur. Bener. Cager awak pinter ngan teu boga duit. Teu sampurna kemegahan dunia mah bener kan. Harta seueur. Kaopat rupa kasep mun lalaki. Mun awewe geulis. Geulis teu boga duit. Rupa kasep ngan teu boga duit ya. Teu pati payu kan. Turunan mulia. Pan sok aya nu agul keturunan. Balas sayang diagung-agung ku batur bisi teh nyaho aing turunan darah biru. Darah biru. Turunan darah biru aing. Maneh mah darah merah. Aing turunan Raden bisi teh apa. Bener kan so? Awak cager, otak pinter, harta seueur, rupa kasep, turunan mulia. Hebat tuh? Hebat. Ngeser batur ge Kang. Eta kemegahan dunia. Tapi Kang, di saat hatena teu makrifat ka Allah, jadi bencana eta nu 5 tadi. Ya, nu gara-gara rupa kasep, sangsara hirup aya. Boga majikan terus da payu wae. Di ngapain kolan boga budak 30 keur ngorangeuna geus kolot ripu loba incu minta duit bari teu bisa usaha. Bener Kang? Matak cik Imam Ali, awas hati-hati kalau kamu hubud dunia. Hati-hati, yang sekarang menjadi nikmat bisa jadi di esok hari menjadi baliat. Boga imah 8 tingkat keur ngora mah wah lumpat nepi bener. Pas geus kolot ka lantai 2 ge teu bisa. Cicing di lantai handap, dibersihan kudu, dicicingan teu bisa. Baliat teu kan? Baliat. Diurus kudu 8 tingkat yo. Naik ke lantai 2 teu bisa. Baliat. Keur ngorangeuna rupa kasep majikan awewe geulis. Payu ka dieu milih-milih salaki ge. Geus teu karti ka dieu da gampang payu neangan deui. Geus kolot engke ripuh. Bener kan? Awas. Entak cik Imam Ali, hati-hati dengan dunia. Yang sekarang menjadi nikmat bisa jadi di esok hari menjadi baliat bencana kedua. Awak cager Kang. Otak pinter, harta seueur, rupa kasep, turunan mulia, wah hebat. Tapi di saat Allah temasihan makrifat kana hate jadi bencana kabeh. Awak cager jadi bencana. Itu bencana. Ulina ge 3 bulan, naon cager awaknya. Aki-aki ge lintah yang ulin kan rumasa sok teresup angin. Cicing we di imah. Ulina sakedeung 2 jam geus balik deui. Baheula mah keur ngora saminggu teu balik-balik. Sok bener Kang. Otak pinter, bener. Hebat nu pinter. Teu aya nu megah ku bodoh. Sok ngebeja-bejakeun mun boga budak bodoh sok budak budak kaing pang bodona di sakola tara. Tapi lamun ranking hiji mah beja-beja ka batur ge bener. So, jadi kemegahan dunia. Tapi pinter otak di saat hati teu makrifat ka Allah naon gunana? Iblis ge pinter dilaknat ku Allah. Gara-gara pinter aba wastakbaru sombong gara-gara pinter dilaknat ku Allah. Gagalnya nu 5 teh teu make makrifat mah.
otak pintar, hati bodoh. Tulina di harta seueur. Dikala teu makrifat neangan harta jalma nu teu makrifat mal barokah kan. Harta baru-baru saeutik seueur teu barokah jadi bencana pikeun. Aya jalma anu ruksak agamana gara-gara loba ting duit aya. Wani ninggalkeun salat teh da aing teh teu butuh ka Allah. Naon sok keur naon kudu salat duit loba. Nah, aya nu mung sakola ge bapak aing beunghar nu sakola ge nengan duit ujung-ujungna aing moal sakola nikmatan we geus. Mung boga bapak beunghar jadi konglomerat. Sakola henteu, ngaji henteu, nikmatan unggul. Geus bapana maot, hartana beak kakaras ceurik. Lamun ku jalma anu cerdas mah Kang, mumpung bapak beunghar buru-buru masantren, buru-buru sakola, kitu lobakeun amal soleh. Ngarah kumaha engke bisi jadi jalma fakir teh urang geus boga ilmu, amal soleh geus loba. Yang bertok keur loba teh yang mere, taranyeun ka alusan, ka babaturan, ka masjid, ka mana-mana. Pas geus fakir ka karah yang mere, ari bertok keur beunghar ka mana maneh teh. Iso ka. Sanajan nya ge moal peti gede. Ari geus lanjut usia mah Pak. Mata kudu mangpang-mangpeung, tapi ulah putus asa ada cek ajengan kagok geus kolot amal mah pati alus. Ilmu mah lain tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah tidak dalam beramal soleh. Walaupun tidak banyak, kecil yang penting ikhlas. Benar kan? Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu. Walaupun 1 detik sebelum mati. Orang kakara gering geus eureun ngaji. Ulah eureun. Hadir hadapan guru kerjag-jag. Ayeuna gering gampang. Pandayeuna mah era teknologi canggih. Terus ka? Boga handphone, Android langsung ngaji bari ngedeng bisa. Batur mah rek sakaratil maut ge nelpon ka kiai ka guru. Guru abdi ieu geus sakedeung deui sakarat ya. Doakeun nya didengekeun papatahan ku guruna ditalkinan la ilaha illallah. Kade sia sing ingat pepatah aing keur ngaji bareto. Ingat-ingat cok. Rek maot betul. Sok aya nelpon rek maot. Poho kalah ingat hayang hirup. Kalah wiridan mung paeh. Tapi paeh nyatana mah. Ulah-ulah pika kitu kan. Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu walaupun 1 detik sebelum mati. Ilmu manfaatkeun kurang waktu pikeun tolabul ilmi. Naon sabna? Teu aya nu leuwih hebat daripada milari ilmu dinisbatin ka jalma nu can cukup ilmu dina ibadah. Urang mah salat diomehan ngomehanana hese. Ngaji bae mah ngomeh ilmu keur ngomehan salat. Tah kitu ka. Kaburu maot moga-moga dihampura da geus ngaku sifat kaabdian. Nah gitu. Lain doa hungkul ti guru, tapi Allah geus janji pan. Rasulullah sasauran jalma nu angkat ka pangaosan hakikatna menta dihampura dosa. Karena salat salah da can bisa bener, ngaji teu eureun terus. Tak aya bari wasa tong eureun ngaji, tapi bari kudu ikhlas niatna. Ulah tong eureun ngaji hungkul semetinya ke salah. Ngoju terus duglug-sak. Ari niat teh diomehan. Tah gitu. Harta seueur tapi teu barokah. Heuh, keur naon manfaat? Harta seueur teu barokah. Aya gunana moal kan? Moal gunana. Itu. Ari berkah teh kaalusan. Ciri-ciri harta barokah ayat 7. Ulah nanyakeun kitabna ieu teh ngarah tereng keburu lohor. Hate zuhud waktu narimana, ciri rezeki barokah. Kurang keresep duit datang. Kade hati-hati kan. Zuhud teh naon? Ya kieu Kang, di mana datang harta ka urang. Lain bunga ku harta tapi ingat ieu teh ti Allah. Pedah Allah nu merena jadi bunga urang. Tah kitu kan makna zuhud. Panari urang mah ningalina nominal heula. Nah 5.000 dihinakeun. Jadi mun bunga ku harta mah ditinggali nominalna 100 juta atau 5.000 atau
Tapi lamun anu zuhud mah hatena makrifat ka Allah waktu datang eta rezeki. Moal ningali saeutik gede nu penting ti Allah. Jalma datang ku Allah digerakkeun datang, hayang mere ku Allah dihayangkeun mere. Boga keur mere Allah nu ngabogakeunana. Mata datang 5.000 nuhun Gusti, bunga sabab ti Gusti. Mun ti setan moal ditarima ieu moal itu. Urang mah paduli teuing ti setan di mana oge. Mata lamun hek di mun arek ngukur kieu ya hate urang. Lamun ti Rasul mare duit 1 juta. Ti Abu Jahal 1 miliar, mending mana kira-kira? Nah, eta ngukur juhud jeung teu. Asarek milih 1 miliar ka jeung Abu Jahal. Padahal sing ingat, Abu Jahal teu iman, neangan duitna moal barokah, mere ka urang. Ulah ka atoh. Jadi bencana. Harta nu teu barokah datang, sing ingat jadi bencana. Ad-dunya aqdarun, ad-dunya mal'unatun. Dunia dilaknat wa ma fiha mal'unun ma fiha. Eusina dunia dilaknat kabeh ku Allah. Lamun teu baro illa makana lillahi minha, kecuali harta nu barokah nu digunakeun di jalan Allah eta anu bakal nulungan urang. Tapi lamun teu barokah sing ingat dunia datang bencana. Seperti boga pamajikan ngan teu soleh bencana lain. Bencana boga budak tapi teu soleh bencana. Padahal asalna al waladu rahmatun. Ari budak teh rahmat. Tapi kunaon Rasul sasauran al waladu mubkhilatun mujbinatun. Itu budak matak jadi koret, budak matak jadi berangan takut resiko. Malu bating sedekah ke masjid da budak bisa menang warisan. Kita mikirkan diri urang padahal dibikeun ka budak diwariskan can puguh dipake bekal ibadah ku budak. Urang nu neanganna ka bawa dina urusanana sakabehna. Puguh mah disedekahkeun ku urang budak teu kabagian loba ting sedekah bapana, energi sedekah asal ikhlas turun ka anakna padahal. Kulantaran otakna teu cerdas kayak keur budak, bari ku budak rek dipake judi. Ku urang anu neanganna diinterogasi dikubur bari teu nulungan naon-naon nu dibere ku urang. Aing mah dibikeun ka santri mah lumayan ngaduakeun ka aing. Dibikeun ka budak da asa teu disedekahan. Matak menang warisan mah asan teu kieu aduh bapak sedekah ka aing sakieu. Henteu parebut malah mah jeung dulurna. Payang paloba-loba. Itu perasaan teh kauntungan. Matak sok aya kalana menang warisan ti bapak 1 hektar aya nu mere 10 tumak. Ingat keneh ka nu mere 10 tumak daripada ka bapak. Bener kan? Dianggap teu berharga warisan. Dibikeun sote ka aing pedah we geus maot. Iya manu mere manu hirup sok beda kan energina. Matak Ahmad bin Muhdor urang hadrol maut mah geus maneh cukup dipasakolakeun dipasantrenkeun imah boga fasilitas cukup ku aing harta ieu rek disodakohkeun kabeh. Kan naon sabna energi sedekah aing turun ke anak incu kabeh. Sia hirup di mana-mana yakin aing mau sangsara gara-gara amal aing ya. Kurang lain moal aing keur incu ieu teh budak di seluruh wareg incu sugan kebagian bisi kata langsara. Padahal mah urang sedekah nyeun kaalusan teh energina diturunkeun ka anak jeung ka incu kabeh. Anak gampang usahana padahal kawin kanu fakir tapi jadi hebat gara-gara bapana nu baheula anu loba amal solehna. Bener kan? Tak di mana urang hebat lain urang hebat, ibu bapak urang hebat. Ulah ngarasa hebat urang kade. Aing jadi profesor, duitna loba ieu teh. Hebat aingnya lain. Ibu bapak ente nu hebatna. Bisa jadi urang jadi kiai teh ieu teh ladang ceurik inung jeung bapak baheula. Rumah sak bodo jam 2 batur masare teu hayang sare ceurik ka Allah Gusti. Abdi teh hirup dunya teu sabaraha jadikeun anak anu soleh. Itu ngaduakeun hayang jadi jalma anu pinter ngaji bari soleh. Jadi we urang sakieu teh ladang saha indung jeung bapak. Ulah ngarasa menang urang kan. Poe nu jadi polisi ngaduakeun da ieu mah nyahona polisi. Hayang jadi polisi tapi kudu soleh. Jadi hebat. Ladang saha ceurik indung bapana. Urang pernah minta teh jadi kitu baheula. Teu budak teu niat-niat acan jadi ajengan teu niat. Malah ngaji moal getol teuing nanyakeun ka abah mereka buruk. Goblokna teh tah kitu kan.
Tapi jadi hebat nu cerik saha indung jeung bapa. Tahajud unggal peuting hayang boga anak soleh bari pinter ngaji. Jadi sakieu teh doa indung jeung bapa ini. Tak gitu kan. Rasul ngadawu al waladu mubkhilatun mujbinatun mujhilatun. Anak matak bodoh ka urang keur indung bapana. Matak budak teh ceuk bahasa sederhana mah dibagi dua, aya budak anu mahala, aya nu mahayu. Nu mahayu mah nu ngangkat harkat derajat kolot, nyenangkeun kolot, matak bungah kolot ti ceuri erang mata. Anu mahala mah ngeri dipuh kolot. Tiang budak kieu tuh ditujeun. Ngabunuh budak batur tiluan. Aduh ripuh, kumaha mun ajengan nek anakna goblok gitu. Aduh ripuh ka cida. Ngarakeun sia teh ka aing, amun bener. Aduh paur kan. Dan lamun ningali kitu mah Kang, lamun urang diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia. Rek hade rek goreng ge. Diaku umat Rasul mah geus salamet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, ummati ummatun marhumatun. Umat kami teh umat nu dirahmat ku Allah. La azaba alaiha fil akhirah. Eueuh umat kami nu disiksa di akhirat kabeh ge. Waduh Gusti. Rek podo, rek saeutik yamalna. Asal aku umat Rasul salamat kan. Sok eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran. La azaba alaiha fil akhirah. Pikeun umat kami eueuh siksaan di akhirat. Sabab menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi seorang paling seeutik angkat ka pangosan teh sugan we di aku umat Rasul. Salah salat di hampura. Tepati pinter di hampura ku Allah Ta'ala. Datang ke akhirat disyafaatan ku Rasul selamat nih. Dina hadis Rasul anu sanesna Kang kullu ummati yadkhulul jannata. Kabeh umat kami asup ka surga cek Rasul. Kita kurang masal di aku umat Rasul geus sakitulah ribet-ribet teuing. Matak cinta ka Rasul teh cek sabarina ahli tarekat jadi pokok dina saban-saban perkara. Tigubrak kana dosa bari cinta ka Rasul insyaallah dosa moal jadi naon-naon. Naon sababna Allah maparin ka Rasul syafaatul udma. Buktina syafaatul udma kumaha? Allah ngabisakeun tobat teh. Liwat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Nu penting mah urang ibu nuturkeun ajaran Rasul. Da ajaran Rasul mah di mana-mana ge aya. Keur nu berbuat dosa aya ajaran Rasulna. Bener kan? Jadi tukang maling aya ajaran Rasulna. Kari ngaji kaajengan, ajengan, rek sorogan ajaran Rasul. Kunaon kitu abdi tukang maling domba ya teh. Supaya salamet kumaha? Ke gampang ajengan ngajawabna make ajaran Rasulullah sallallahu alaihi ya kan. Jadi kiai gitu make ajaran Rasul mah cilaka moal ka surga ya mah. Ulah kieu nya yang sing jadi kiai, kabeh jadi kiai rek sanu diuruk. Guys, muga-muga abdi diangkeun umat Rasul, modalna cinta ka Rasul. Ari cinta ka Rasul hakikatna lain Rasul lain gitu Kak. Namun nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Ajaran Rasul mah keur nu fakir aya. Aing jadi jalma fakir, pake ajaran Rasul. Cek Rasul hirup jalma fakir kudu kumaha? Aya ajaranna. Yang fakir belaga beunghar. Siapa jalma fakir teh bijigan beunghar, pake ajaran Rasul. Jadi jalma bodoh pake ajaran Rasul. Nu bodoh cek Rasul nu alus nu kumaha? Tinggal kitu, tigubrak kana dosa pake ajaran Rasul. Anu alus si sok nu kumaha? Nu tigubrak kana dosa. Rasulullah sasauran, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun." Di mana Allah mika cinta ka hiji abdi dosa moal jadi sabab madarat keur maneh. Moal. Naon sababna? Allah ngabisakeun to. Yang apa mah ajaran Rasul dina dosana tobat euy. Jadi aya wae ajaranna dina segala-galana. Keur ajengan jadi ajengan cek Rasul kudu kumaha? Timal mikir gitu. Bapak jadi jalma beunghar, aing nu beunghar cek Rasul nu kumaha nu alus.
nuturkeun ajaran Rasul hakikat cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi teu kudu pusing-pusing Pak. Ieu mah jangan nyaritakeun muhadharah, mukasafah, muayanah, musahadah ajaran Rasul. Lamun salat teu musahadah karena bodoh. Aya ajaran Rasulna cisok kumaha? Tanyakeun ka kiai, kiai rek sorogan salat teu musahadah. Ceuk ajaran Rasul ngarah salamet kudu kumaha tinggal kitu ka ajengan. Ngan era ek nanyakeun. Padahal mah ulah era kan. Nu matak abdi ngaji ka kaler, ka kidul, ka jero, ka luar. Ieu teh balas sayang ka bagian kabeh kan. Sabab di antara nu ngaos aya tukang teuleum. Lamun sama tuur wae mah lah aing kareunang ajengan ngaji teh cenah karagok nepi ka tuur ya. Tapi keur anu tara teuleum mah tuur teh jero. Ngaraas tadi kumaha jero sama tuur. Tapi lamun tukang teuleum tim SAR mah 1 meter tina sirah deet nyebutna. Bener kan? Mata kieu ajengan teh ngaji teh ngabahas bab hakikat, ngabahas bab zahir supaya kabagean sarereana. Tak kitu kan. Kabeh umat kami asup ka surga cek Rasul. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba kecuali nu teu hayangeun. Aya di dieu nu teu hayangeun cisok kacung. Mulai nu ngacung ditanyaan teu hayangeun saha? Nepi ka cek sahabat ya Rasulullah, sajalmana nu teu hayang ka surga. Bising nu tara salat ka hayang mah ka surga terus. Gitu. Seu Kangjeng Rasul man asoni faqad aba. Sajalma anu teu nuturkeun ajaran kami eta nu mungkin ka surga. Lain masalah salah bener, nu salah aya ajaran Rasulna dina salah, bener kan? Nu bodoh aya ajaran Rasulna, tinggal nanyakeun ka guru nu nyahoan ajaran Rasul dina segala perkara. Tah ieu mah guru teh euy hebat, naon sababna? Aya balik ka Allah dina segala, tina maksiat, tina taat, tina baliat. Oh, jadi keur saha sage aya jalan balik ka Allah. Muka lawan ka Allah masalah wasan. Keur saha. Ngan kudu apal ayuna rutup, lolobana mah nutup kan. Nu muka mana dillah jeung iftikor. Banget butuh ka Allah, rasa hina. Itu ajaran Rasulna kumaha. Ketinggal kitunya Kang. Sorogan. Ka kiai, abdi teh kiai hayang salamet dunia akhirat tapi hirup teh fakir boga pamajikan goreng adat cik kudu kumaha nuturkeun ajaran Rasul bah kieu tah tinggal kitu kan. Bieu mah urang mah biasana sok ngahayal mikir-mikir jatah batur. Nuker batur di pikiran urang hayang. Jada hayang ulah keterlaluan teuing kan. Hayang mah meunang manusiawi. Itu balas mikiran ek neangan duit yang sedekah ke masjid 100 juta. Ari usaha leutik pan ti isuk nepi ka asar can salat lohor. Salah. Mikirna eta mah salah. Lain kitu kan. Hayang we hungkul kerteg dina hate. Bejana si anu mere 100 juta. Ceuk hate urang euing ge mun boga mah kuasi eta arek mere 100 juta. Sarua derajat. Ceuk Rasul aya 2 jalma beda tapi akur derajatna. Hiji mere, nu hiji mah teu mere ngan hayang mere. Sarua derajat. Jadi nu teu boga masal hayang mah. Ngan nu boga mah lamun teu sok mah teu ditulis. Tuh, pan untung keur nu teu boga bener. Eta maha adilna Allah taala. Tapi hayangna ulah hayang bobohongan. Ari hayang anu teu bohong, nu boga dibikeun. Ya mah aya aing teh 1 juta tapi moal dibikeun dengan hayang we 100 juta salah eta. Mika hayang 100 juta boga 10.000 dibikeun aya. Tah eta ganjaran 10 juta 10.000 teh 100 juta sarua jeung nu dipika hayang. Tinggal hayang nu fakir. Eta ajaran Rasul. Teu kudu riweuh pan nya hirup mun diinget ka dinya mah. Ieu mah lain awewe boga salaki teu bisa neangan duit. Batur sedekah 10 juta aing hayang boga 10 juta. Inget teh kana 10 juta. Berarti aing kudu ganti salaki ieu teh ngarah boga duit kakara 10. Rumusna jauh teuing, tinggal hayang ngungkul teu boga. Nya Bu, ulah mikiran rek ganti salaki neangan anu boga duit. Bisi teu payu engko. Cilaka anggeuna sedekah teu, payun teu. Nyeri hate we bukti manu aya. Ulah nyeri serangan. Ulah nyeri serangan.
Nu raos mah awak cager, pikiran tenang, perasaan enak. Bener nih. Perasaan ge ieu ya, Kang. Aya duit loba, awak cager tapi hati teh enak. Ya, 1000 yang 300, mal enak. Jadi kudu qanaah. Nah, gitu. Dikumpulkan ku kiai mah di mana? Dina ibadah usul, Kang. Eta teh. Ibadah usul di mana? Terutama dina salat. Supaya awak lahir batin sehat, dikumpulkan ku Allah dina salat. Hayang sehat haruskan ke dokter salira, kudu olahraga bener, rajin olahraga. Hayang ngajaga pikiran, ulah mikir nu kotor-kotor teu puguh. Ulah mikir anu metak nyeri kan hate ulah. Duit leungit 100.000 mikir untung 3 juta. Jadi mah pati nyeri. Ingat Pak, leungit 100.000 ya teladang buburu. Kalau beki nyeri ya tuh. Mana nyeri sorangan ulang. Untung 100.000 gitu. Eta di pepatahan ku Ibnu Abbas, lamun hayang ulah nyeri, cilaka tempat leuwih gede. Curug buntung. Untung teu leungeun. Urang gering ripuh batur mamaot komo. Urang mikir yang cager teu daekeun, kalau nyeri hate. Bener kan? Dina salat mah kumpul kan. Mun olahraga nu alus batan salat sok. Lamun apal mah pada tara dipelajari we ku urang. Urusan salat eta. Gitu. Salat teh amal salat usul teh amal soleh anu jadi sabab gampang neangan rezeki. Mentak aya nu datang ka kiai abdi mah teh dagang cilaka we hayu. Dagang bubur katu. Dagang bubur katubruk motor. Dagang es hujan wae. Ripu. Salat sing bener dangdanan. Aya nu kitu aja kan. Teu mah kudu hijib Nasri, hijib Nawawi, hijib Robi. Baca saya hijib Robi, puasa 40 hiji poe. Wah, puasana ge tara ribu. Kalah amek-amekan, panjikan dicarekan. Hayang beunghar puasa 40 hiji poe ditahan ajengan. Kurang cerdas ajengan. Tempeula beungeutna kira-kirana daekeun puasa moal. Mentak sok aya nu nawar, minta wiridan ge ka ajengan. Ajengan nyeunkeun wiridan. Hayangna yang keparing hiji tapi ulah nu panjang teuing. Carna naon geus sombong ka ajengan. Mapatahan ajengan teh bani. Atuh urang cicing kumaha dibereana we aing panjang-panjang. Pondok-pondok. Nah, hirup teu karasa takabur eta pangjurung setan teh kitu. Datang ke kiai sombong ka kiai, mapatahan. Tapi tong panjang teh cenah mapatahan. Ari bisa mah Gusti ya sorangan tuh. Nanyakeun ka aing mun kongang mah teh kan. Tapi dah hampuraeunkeun bae lah. Ulah di lawanan ke jadi gumrung galeno lu burung. Nu nanyakeun burung. Ajenganana gelo. Riba ulah paseang ge. Repeh we geus. Tapi kalau mun kanu imkan mah patahan. Ulah kudu ulah nyangka goreng. Nyangka goreng naon ajengan tadi ulah panjang teuing kan. Mang aing kemarin panjang. Da apal sia kicep kieu mah tarawiridan. Dibere panjang ku aing moal dibaca sia. Nggak sih aing wiridanana sia majik balik ku aing didoakeun ieu we nu ponok tah gitu Pak. Sia teh ponok ripuheun da tara wiridan urang panjang da osok teu ripuh bener. Ulang ripuh batur. Jadi datang zaman nanyakeun teh kudu jadi solusi jawaban urang. Ulah kalah jadi berat. Leuwih bingung batan tadi. Bingung aing usaha terikeun maju. Kudu minta doa anu nomor hiji ka ajengan sugan. Doa tangga ajengan. Cek ajengan loba syaratna. Puasa 7 poe. Ya wiridan 6.500. Walah geus. Keur maripuh teu boga duit, ayo dibangkuratan. Eta kurang bijaksana ajengan. Kurang paham.
Itu kurang paham itu kan. Kok mau di Bank Baluhan kudu meuli apel jin. Wah. Balik ka imah teh dadalik degan. Lain kalah senang balik ti kiai kalah beuki puyeng. Benar kan? Ya. Tungtungan nama. Astagfirullahaladzim. Kudu jadi solusi, jadi hampang. Jung Bang Jang balik, wiridan we anu pondok. Itu aduh, wiridan pondok. Ketinggalir da bingungan. Wing nu panjang lama maneh masih balik. Kita jadi tenang aing didoakeun ku ajengan balik. Yo jadi solusi. Teu ditah meuli tali roma kan. Teu hampang ieu mah. Nah, gitu kan. Geus nuturkeun ajaran Rasul. Asal urang geus niat tuturkeun ajaran Rasul, mun teu paham kan nanyakeun ka kiai. Di mana-mana ge balik ka Allah mah bisa, tina fakir bisa, tina bodoh bisa, tina doraka bisa, tina salat komo. Jadi jalan usul ka Allah mah aya sakabehna oge. Tinggal paham urang. Teu paham heuh keneangan guru mursyid. Guru nu diurukan ku Allah nu keur ngajawab permasalahan urang. Eta guru mursyid teh. Yang datang minta solusi, rezeki ripu sesut. Kalau kita puasa meuli apal jin, kumaha tak teu boga duit guys teh. Ngajual sawah, imah dijual. Aya anu ngalilir, jual imah sia bikeun ka aing gampang rezeki. Ulah didenge eta. Ulah berat kana teu boga imah. Usaha teu boga imah boga. Ulah kudu riba. Kitu nya Kang. Tah, urang mah inget kadinya mah tah. Jadi aya nu alus. Di urang teh aya 5 perkara. Matak cek Badul Hukama mah ya aya nu sae tapi teu jadi sae. Karena nu 5 perkara. Jadi nu 5 teu jadi alus gara-gara 5. Bejakeun ulah lohor tuh. Kayak Jamil Muklim lah tuluykeun deui bae kae. Kabur lohornya. Itu geus lunglang tunduh kan. Jam 12 balik di Panganaran. Lain tas ngojay. Ulah goreng sangka. Geus tah kitunya. Mana nu 5 teh nu tadi nu alusna. Awak cager, otak pinter, harta seueur, rupa kasep, turunan mulia. Lamun teu makrifat ka Allah, Kanan contohna tuh. Budak Nabi kurang kumaha. Turunan mulia anak Nabi, beunghar Kanan beunghar hartana, sakilo deui imana ditarik si intan jalanna ge. Saking beunghar. Rupa kasep Kanan. Pinter, otak pinter, profesor Kanan. Disangka jalma beleguk. Awakna sehat, rupa kasep, otak pinter, harta loba, turunan mulia. Sok ka. Kulantaran teu makrifat ka Allah, bencana pikeun Kanan. Temetak jadi nikmat hidup di dunia. Kakerem ku tsunami waktu di zaman Nabi Nuh, tsunami dunia kabeh. Puntung Aceh masa eutik kamari. Zaman Nabi Nuh mah sadunia kabeh dikerem. Hayang urang dikerem di sadunia, maraot kabeh. Kecuali nu milu kana parahu Nabi Nuh. Tah gitu. Karena naon goreng nak nu 5 tadi awak cager tapi hati gering. Teu jadi alus cager teh. Manfaat teh sehat lamun bari hati cager. Lamun hati gering nu cagur dalam nagana badag ngagarong ka urang ribut. Bener kan? Beak ditulah. Awak cager tapi hati gering. Otak pinter ngan hati bodoh. Itu jalma nu bodoh hate anu salah nempatkeun dasar emosi. Keheul aya manusiawi keheul. Hayang alus eta dasar emosi. Keheul hayang nalangsa resep. Nah, ulah salah nempatkeun teu naon. Gitu. Hayang alus, hayang salat, hayang sedekah alus. Lamun hayang maehan mitoha salah. Sok alus gua kaya. Tak aya santri anu usul. Jengan abdi mah cenah hayang boga pamajikan teh teu boga kahayang. Ari jalma hirup aya teu boga kahayang gitu.
Temikir saja. Temikir orang boga kahayang teh. Alus ieu hayang boga kahayang oge. Gitu. Ku abdi teh dijawab nu gampang. Gampang cing teh lah. Awen teu boga kahayang mah. Aya cenah jawab, aya. Kari kawin sia ka awewe nu teu nyawaan. Kekarang hulang. Keun bae boga kahayang oge alus. Ka mana jam 11 geus dimu kena geus hayang salat lohor. Alus kan? Hayang. Geuning eta mah moal duit rek mere ka mitoha alus. Alus hayang mere itu ti kamari teu kaduga. Alus. Keheul alus. Alus. Moal kadinya kunaon? Aya pamaksiatan keheul aing kana doraka. Gitu. Keheul alus. Yang lain dari ke bangsa tersep, dari keajengan keheul. Bodoh hati itu begitu ngaranna. Otak pinter, hati bodoh jadi bencana hirup maka. Harta seueur tapi teu barokah jadi baliat. Ad-dunya akdarun. Kadarotun. Kacau, lain kotor maknana. Dunia mata ngacaukeun lamun teu barokah. Awas ingat, datang dunia urang beuki beunghar bakal beuki kacau hirup lamun ieu rezeki teu barokah. Matak nu dipilari teh harta anu berkah. Itu harta anu berkah teh cirina seueur, zuhud nalika narimana. Teu ngawaris kana takabur kaduana. Tadi pan can disebutan ya teh kalah poho ngaprak ka mana dae. Eta ciri rezeki nu barokah. Teu ngawaris takabur teu sombong ku kakayaanna. Biasa-biasa we. Bareto keur boga keur teu boga aya geus boga asar wae. Bareto teu katitipan Allah ayeuna katitipan Allah. Bareto di Allah ayeuna aya di kuring nu Allah. Pananger keur teu boga keur boga ge teu boga dan nu Allah bener Kang. Jadi teu aya robah. Teu overacting. Keur waktu fakir wawuh jeung dulur ari geus beunghar mung disebut dulur ge. Wah bahaya eta. Teu barokah rezekina. Katilu rezeki barokah mah ningkatkeun semangat ibadah. Beuki beunghar beuki getol ibadah, ciri rezeki barokah. Ulah yakin kitabna nya saya geus lah langsung sok. Tidak gua anu seengnyeng sereng. Kaopat dituturkeun ku ilmu nafe. Rezeki berkah mah dituturkeun ku ilmu nafe. Sebenarnya mah hakikat rezeki berkah mah ilmu nafe. Lamun rezeki barokah Kang ieu melak pare berkah dibawa ka imah. Sakur nu ngadahar pare nu eta bakal nu teu hayang salat jadi hayang salat. Nu teu hayang ngaji jadi hayang ngaji. Waduh aing jadi hayang ngajian mah gara-gara menang dahar ti Pak Haji Adu. Keur liwat diajakan dahar. Si orang rezekina barokah. Lamun nu teu berkah mah jadi mung. Gara-gara boga duit aing teh jadi salat mung gitu. Awas eta ciri teu barokah. Keur akur jeung pamajikan datang duit jadi pasea ciri teu barokah. Ulah atuh teuing carekan nu kitu. Bebeke jam ke datang ka aing. Nyaho sia teh tukang tipu aing buktina ieu. Gara-gara sia datang aing pasea jeung pamajikan. Berselisih. Nu hiji hayang mobil, nu hiji hayang sawah. Cek lalakina kumaha aing rek ulin aing mah beulikeun bangkeunmu pamajikan 3 bulan teu meunang ditanya. Batur mah keur pasea ge datang duit cager. Ieu mah keur cager datang duit pasea teu barokah Kang. Gampang nyirian teu barokah rezeki mah gitulah. Anu kalimana Kang? Gampang ditasarrufkeunana di jalan Allah. Mun pake judi gampang eta ciri teu barokah. Lamun rek ngasupan serlok masjid cap saeran ge susut. Teu barokah sugan rezeki aing. Nu gampang ditasarrufkeunana di jalan Allah eta ciri rezeki barokah. Geus kitu we. Mata kudu syukuran Kang mun boga duit. Aya bantuan urang bisa ngabantu alhamdulillah Gusti. Muga-muga jadi ciri barokah ieu rezeki. Abdi teu nyaah mikeun. Mun boga duit abdi mulian sawah. Geus sawah lega di sawah ku santri. Cuk santri ieu ajengan ekspor ayeuna menang 40 karung. Mung aing menempo. Kunaon? Sieun nyaah mikeun aing ka batur. Moal jig we bawa ke sia ka ditu ka gudang. Heuleur ku maneh dalahar buru-buru. Ngarah ulah nempo aing bisi nyaah nempo gundukna mah bener ka. Tadi mah kope mere kas batur mere amplop ka urang. Tong tanyakeun sabaraha? Kope mere. Waduh 100 juta ka aja nangis